Ini cangkeng, mereka poin bisa rasa sekali selapkan, mah. Ya mah, pikiran hirup, kesebelek tidak bisa, susah teh asa, berenang gitu. Nah, ibu udah tenang tuh yo gitu. Pada bingung atuh, pikir-pikir mah. Pak ada apa? Biar kamu dong lagi. Hayang hirup kena hurip gitu. Saya bisa, saya belaki. Ayo gimana? Ayo. Ningali pembaturan, waktu datang biar saya ada rianya tuh. Aduh, marah tuh, itu yoi. Si gula-gula. Wah, kebenaran ya, ya kenal ya. Orang tadi diriku kuningan sasaha di pos itu posisi pos 2 kali. Wah, bacur pisan, kebenaran ya lah. Ngalireun dua. Kenangan batu. Ini bukan itu aja lah ya. Orang tes baru pulang itu sih bukan ide lah. Pokoknya mah ide ku zaman ayeuna lah. Kok itu tuh. Ya lah, ide mah aya ieu ge. Sawang-sawangan mah gitu. Idena teh sieun finisina rungkad deui gitu kan. Sia sangarumusna sarakir teh. Anak we tanpa hasil gitu. Mau besar tujuan dirinya ebong bolongan. Emang aya cepat turun baturan kurang bisa. Zaman ayeuna Opat deh eta. ya. Sama duit teh eta mun ditrekan. Lumayan atuh. Opat deh gitu. Bukan orang tunang. Oh enak teh urang teh aya info manu alus ieu teh. Ieu na cing. Justru eta urang mah tak kali kugulingan teh keur balueng. Sugan aya atuh bolongan. Pada urang. Aya urang yang mah sugan we. Menyana kurang rek ieu mah. Jakuan muning gitu mangkosim. Bisa jadi gitu. Wah ini sakuan kesakuan mah. Bisa gitu. Sempok itu. Nah, Urang jual ke pejagalan. 2 kilo banyak. 2 kilo mah. Hese. Sugan gitu ini aya kretek geus aya kretek modal gitu. Ya urang mikir-mikiran gitu ya. Cing aya boga ide anu rada ngakeberai pisan teu, cing. Oh ya tak ieu gitu rada poekeun gitu sugan aya di dinya ayam ide. Justru cing sepaluang mata lupat Itu sudah bagong geus lieur itu. Sarua yang mulai bagong deui ieu mah cicak kita. Cicak kamu jangan di sebenarnya mah. Sugan aya panggil di dino. Bener eta mah Aya. tah ngageberai pisan. Hayu atuh, ayo. Jangan Jangan lah sugan panggil. Sugan panggil di jalan. Iya, ulah tuh. Wah, aing kemana itu? Dah. Kebenaran, Aya geuning ya. Bola eta naon? Terus, les. Ngomong ya. Jadinya hayang biah yang jadi mending, tah jadi tilu. Jadi opat. Jadi loba. Kan beja kan bogana. Modal. Siapa tahu atuh nasib orang mah. Urang teh Ayo atuh. Boga ibu ada ieu teh. Bisnis eta bisnis. bisnis bisa disebut bisnis lah. Gitu. Boga ibu ada ieu teh. Orang jokul heula gitu ya. Kayak masalah pergantian aya lah. Ayo atuh. Kan orang ngomong ya. Da itu info teh HD mau arungkat ieu ya. Penting mah jadi duit. Tah eta Ayo siapa tuh? pas gitu. Urang ngobrol. Ada ke mana? Tadi itu lagi udah jelema. Ayo atuh. Langsung juga yuk. Jas. Saya meninggal lagi. Perlu dibagi. Perlu dibagi. Wah, alhamdulillah. Lain kebenaran kisahnya. Tuh hese senengan nanti. Sama ngomong dia cara nama. Dasar ngajodoh gitu urang. Saya ketinggalan si sama di ayam sini. Benar itu ayam halus. Halus eta Udah becak mah. beda. Sok jadi mahal ke lamun misalkan ieu dijual, kurang. Sok sanajan eta nomor halus ari hayam becak habis. Jadi rungkat Siti sudah geningan. Kocok eta teh bang kade. Di mana ieu hayam di mana?
Eta teh turunan Bima. Wah, ieu cara ieu mah ya. Siapkeun terima jual lah jadikeun. Kan geus postur mah harus aya udah gitu tadinya. Coy, ayo urang teh rame heula. Orang yang kelas ieu. Yang buat hati gitu. Urang jual si Wajabri ge. Ayo. Siap. Wah, kumaha ya tuh? Tapi deket di Cigibri. Ayo. Urang jual. Di Cigibri kan tadinya. Ayo Apa? anu rada jingket deh aseutik ka. Saya tahu kamu masih tahu cari lamun ngajual teh. Sudi kesan. Anu panawar eta mah. Terus kurang we Tong gitu. wujud ieu mah. Beda deui. Patangan. Sama tapi mau tadi gue kan modal. Aya ieu tadi. Boga infona. Ieu modal. Pas tadi itu pangi ada piano. Moran iya wujud di Bandara eta. Ini ke bandara ieu mah. Sugan we jauh ieu. Namanya kan body tuh. Salah. Wah, langsung dia tuh ieu mah kira catat. Pasangan sekarang atau di Dua kali harga. Langsung jual. dia langsung pas mau di dua angkakan mau langsung sip oke ya Terus ayo cari duit Pak. jual ya Nah, enak cair pokoknya mah ya tadi ayam tadi teh. Assalamualaikum sama saya mudah-mudahan iya si angka ini jadi jibrut forever kan teh temu jibrut forever Ayo mah jeung heula we ngarumus. Pokoknya mah orang ya jadi poten nu halus. Jadi kalau ulah di kosong di sini juga gorong ulah 72 72 4 84 boga nu info nu hade teh urang akurkeun gitu tah. Oke, kata info cikan. iya enggak teh jatuh tuh teh itu ya Itu ya mah geus langsung pagere nu Langsung, ieu mah mata kurang yang ngajual ayam teh isu kurang gantian yang jadi seperti ayam 10. Siap lah pokoknya Aik mungkin motor iya yang beli motor gitu tah. Gaknya iya rezeki ya enggak teh ya tujuan gua ada apa Tah rumusna akurkeun. Gue sih nomornya 7884 Sepakat. Iya geus ada ya. Siap. Info langsung enak eta ge balanyakeun Hayu. teh tanya Siap. ya kata-kata ya hati-hati jadi isu lain gitu teh amanah bisa ngubah sih ayo ke PSJ tadi yang canggih ke ubaran sadar lila ya deh kemana heula tah sakit teh. Tawin heula mah tapi beunang nu bedanya karetakna gitu tahaneun tinggal kokotna gitu Gampang ayam teh. Wah, geningan. Udah salah lah teuing. Kemana? Pak, Terus masih beres ya. Wah, sip lah nama. Bener. Tinggal Gua isuk we nama. Tinggal kadang-kadang isuk kita isuk. Kalau si nya ayam jadi 10 jadi seperti ayam naon isuk mah. Barang bingung deh itu. Hitung tadi. Cang ngeprai ieu mah. Jajan Ngeprai. sudah eta sudah. Ngeprai. Beda. Penasaran ngegebluk. Ngegebluk. Karena gitu ya milik di mana gitu. Jadi solusi di masalah kurang. Kalau kena ampihan lah. Pian isuk cokotnya duitna. Siap. Mau kabar isuk. Pak kena tahu Epo. Sugan. Bisa beli. Pes apa teh tang. Kali waktu mana wadah. Oke, Ayam 10 pokoknya mah. kita musuhin ini beda kalau sana ge. Hanet kana bawang ge. Atau barang kita. Oh iya, Wah, duit. bener lah. Ayo tinggal lah. Tinggal lah ya. Orang Ya suka. Siap.
Hasil kamari ya. Tujuh bang, benar tujuh. Ayah tujuh ayah. Dua. Ayah. Wah, tujuh. Delapan. Ayah. Juga aduh ya. Opat bang. Anjing.